Sareta teh lila di WC-nya cenah rek mantuan abi neangan si Sipa lila pisan. Tah geuning kebetulan si Sipa tadi gerak ka dieu. Naon nih? Teh kamari teh CO jaket. Itu muat leutik. Teu mahi deui. Hayang Bu. Ih, kebenaran pisan abi tadi naik meuli ka pasar. Atuh hayang. Kayaknya orang bawa heula jaketna. Tungguan di deui cici nanya. Heeh, sok. Nuhun ya, Nis. Sipa, woi Sip. Aisyah eta. Nu di naon eta di dieu? Ieu keur nungguan si Anissa, cenah mah rek mere jaket ka abi teh. Tapi tadi geus 2 jam wae ditungguan. Oh, emang jaket ini simpan di mana kita si Anissa? Muka ada cenah mah dina kursi cenah. Oh, bawa ting merenu iya, dari tadi menang panimbuna kursi diculkeun aja. Jeung si Pawet tuh. Ieu mah nya. Eta. Jaket teh. Mantap lah. Nah, tuh sok. Bejakeun nya kasih Anissa nuhun gitu. Adek balik nya. Nah, sok siap. Yuk. Ya, Sip. Sar. Kemana sih, Kak? Dia geus balik. Bukan merek-merekan jaket. Geus dibere jaket kurang anu kursi kan? Kursi mana? Kursi dapur. Ini ada. Geus kieu jaket teh, mang pake ah. Mang iana atau dia. Ai mana keur naon ieu gutak-gutak kitu di tengah jalan. Apa ieu jaket aku naon arana tuh? Iya mah jaket lagi kotor, merang beureun. Buka. Ih, tong kasar atuh. Cicing dah. Ieu, nah mah kena anu ieu. Ira luka tuh diberean ke si Sareta ada cenah ieu. Lain ieu mah urut katinihan ku pare kamari merang. Ieu anu bener mah ieu. Kumaha si Sareta teh mere teh. Teu balik.